Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring Aep Saipur Rahmat dina pangajaran basa Sunda. Simkuring salaku pangatik basa Sunda seja ngadugikeun materi anu aya patula patali sareng materi basa Sunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kumaha damang? Alhamdulillah. Sae ning. Nyungkeun waktosna sakedap kanggo wawancara teh sawios. Mengaku mata. Abdi teh bade wawancara perkawis bahaya narkoba, ieu teh kanggo pancen basa Sunda. Oh. Ayeuna mah supados teu nyongkolong tingkana waktos urang kana patalekan anu kahiji. Kinten-kinten masalah naon wae anu karandapan ku pamarentah dina ieu bahaya narkoba teh? Kiwari memang narkoba ieu geus jadi hiji masalah nih. Lain saukur keur pamarentah, tapi oge keur warga masyarakatna. Kitu deui lain di bangsa Indonesia unggul, tapi oge keur bangsa-bangsa di sakuliah dunya. Ari cukang lantaran nama nyapuguh teh meureunnan dari narkoba teh ngaruksak sifatna kapan boh jiwana boh ragana. Kitu meureunna neng utamana mah komo takdir barudak ngora. Oh, muhun. Kumaha kaayaan jalma anu ngagunakeun narkoba teh? Kaayaan jalma nu ngagunakeun narkoba kiwari matak pikahariwangeun neng. Unggal taun anu ngonsumsi narkoba teh lain turun, justru balah beuki ngaronjat. Ieu pisan jigana anu bakal jadi gawe badag keur pamarentah mah neng. Salajengna naon wae anu karandapan ku jalma anu ngagunakeun narkoba? Jalma anu ngonsumsi narkoba tinang tu loba pisan masalah-masalahna. Contona wae anu sok make jarum suntik. Kapan lian ti ngaruksak awak jeung pikiran teh nya sababna mah eta bakal nimbulkeun virus HIV eta teh meureunna. Kinten-kinten anu nyababkeun eta jalmi ngagunakeun narkoba teh naon? Ari cukang lantaran mah rupa-rupa neng. Bisa jadi faktor psikologis, biologis, sosial, atau agama contohna. Faktor agama ieu contohna wae ku budak teh henteu pengkuh agamana. Nah ku kituna anjeunna asup we kana narkoba kitu teh meureunnan nya neh. Nah, lamun jalma geus kena ku narkoba atawa candu kana narkoba, eta hese pisan ngeureunkeunanna. Ku kituna urang mah ulah kumaha wanita kana ngonsumsi narkoba teh lantaran bakal hese pisan ibaratna. Oh, muhun. Salajengna patalekan kumaha sangkan ieu narkoba teh henteu nerus ka generasi muda kieu tah Kang. Nya meureunnan pikeun narekahan hal eta mah kudu aya gawe bareng atau ikhtiar ti sagala komponen. Contohna wae ti pamarentah, ti LSM, ti lembaga swadaya masyarakat sejena kitu deui media massa oge saperti lembaga rehabilitasi HIV AIDS misalna neng saperti kitu. Tah upami kitu mah naon atuh tarekah sangkan jalma-jalma khususna generasi ngora teu kalibet dina ieu bahaya narkoba teh? Sakuduna mah disusud heula tinu leuwih dasar neng. Contona ti lingkungan keluarga. Kahiji budak teh kudu dididik kuat heula agamana, tina pengkuh imanna. Nu kadua kudu mere nyaho ka budak. Rehna ieu narkoba teh hiji barang haram anu dilarang ku nagara jeung agama. Sabab bisa ngaruksak mental, katut fisik oge bakal ngancurkeun nagara. Kitu teh meureunna neng. Mung sakitu atuh kapanasaran ngeunaan bahaya narkoba teh? Hatur nuhun kana waktos oge informasina. Nuhun mangga sami-sami neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakitu kanggo lawungan dinten ayeuna kin urang lajengkeun deui dina lawungan anu sanes. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten kana sanes kinten kakiranganana. Tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan hapunten anu kasuhun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.